engklak ing rigigna mata kabita engklak ing rigigna mata kagembang benjang benjang bajidor nu katelah putra Uhun Kencana. Seni Sunda katurunan warisan kolot baheula anu aya di tatar Sunda nu katelah na PBK putra Uhun Kencana. Maksur di parahyangan nu dipimpin ku Mang Adin nu linggihna dicigupakan benjang bajidor putra Uhun Kencana waas nu ninggalna mata kagembang benjang bajidor putra Uhun Kencana mata kapita ku ibingna engklak ing rigigna mata kapita engklak ing rigigna mata kagembang benjang benjang bajidor nu katelah putra Uhun Kencana benjang bajidor putra Uhun Kencana waas nu ninggalna mata kagembang benjang bajidor putra Uhun Kencana mata kapita ku ibingna ci a ci 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 a ci ci sedu a ci ci orang bersih kawitan kuduna Kang Eka Paranayaga semoga orang siap-siap kanggo melaksanakan acara teteba dan membuka semoga orang melaksanakan dina wana teteba tebak benjang jangakeun.
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah taqwaddallah. Manoy rubaris dikedakeun langkung dipayun simkuring kahaturkeun wilujeng tepung rawung amprok jonghok sareng simkuring sabaraha kanca nyaeta ti lingkung seni benjang bajidor putra muhun kencana anu garis dipimpin ku pangaresana Bapak Adin oge nu ngagaduhan alamat nyaeta di Jalan Cigupakan RT 03 RW 08. Oge alhamdulillah simkuring sabaraha kanca tiasa kadang-kadang dieu bata-batan begituna satu acara simkuring sabaraha kanca naraskeun kana ieu acara boh bilih aya sambutan di keluarga besar di Bapak RT atau napi di Bapak RW di Bapak keamananana sumangga waktu sinar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Saya biasa ngariung mungpulung tasyakur dina kayaan sehat wal afiat. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan ieu aya dina kayaan cerahnya, dina kayaan hawa salamna mugi salamina tetep dicurah limpahkeun ka panutan urang sadayana nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam pak keluarga oge para sahabatna para tabiin tabiana katut urang sadayana anu ngangkat umatna mudah-mudahan diangken janten umat urang ge niatanana hoyong hiburan hoyong raramean atau kukituna tangtu aya nu kudah dilakukan ku urang nyaeta utamina dina ngajaga katertiban ngajaga keamanan katut oge ngajaga kebersihan gitu nya sangkan urang ieu tempat asalna bersih engke balik janten bersih deui ieu tempat asalna aman engke beresna tetap aman ieu tempat asalna tentrem engke balikna beresna oge tetap tentrem sakitunya anu kapihatur rehna rumiyin sakitu anu tiasa kapihaturkeun ti pemerintahan desa Cibiruwetan sekali ngahaturkeun ngawilujengkeun ka Sohibul Hajat wallahu muwaffiq ila thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on, gaduh mangga nyangakeun.
empuh bentuk yang baru oge atau senahnya. Oh. Bentukna nu tadina tina kupluk ayeuna tos meser helm ingda dina 500.000. Henteu. Ayo kelarsan dari Palide sana Ibu Hajat parantos nyayogikeun 15 karung Ibu. Kami moal-moal ku abi wae bade dibawa Ibu Hajatnya. Itu sebados tanyang kolong tekan waktos urang kawitan. Bismillah damel witan mugi Gusti nantayungan alhamdulillah inungna puji kahidap asih nu disepitan mugia keselamatan duit rezeki kentring lambang dunia barana mun hidup tos gaduh rizki tong hilap kanu teu boga mere mawe kanu miskin jajab pidoa mah mugi hidup walagri pait daging pahang tulang berat benghar sugi mukti sakedap ibu aya hiji deui sabina mati asih dina jalan kahirupan dina jalan kahirupan amin ya semoga Ibu Hajat disiapkan kelah sekedap Bapak Ibu nyanak sarawo ewang anu bade ngiring ngawurkeun mangga majeng wae ka payun kaku abi datang dihina hiji dugi ka 100 lila siap Ibu Hajat siap Bapak Hajat siap kalau gitu siap lagi siap mulung pemulung siap datang para pemulung iya welcome sabar bismillahirrahmanirrahim hiji dua alur sawerana di alawurkeun alur sawerana di alawurkeun urang ribu hajat palih deui sawerana di alawurkeun urang artosna di alawurkeun urang deui palih payung sawerana di alawurkeun Ibu Hajat urang artosna di alawurkeun wur kabaragi sadaina kabaragi alhamdulillah henteu lah pengumuman pami aya anu teu acan kabagi nyongkeun ka mamahna masing-masing atau saya Bu Hajat aya kene senacu aya kene so bae dia bae payun awas awas tumrap awas saya awas aya kene senacu dialukeun wae Bu Haji Semoga orang kawitan dina mangrupi upacara natsuna anu bari sumabak urang kali sepitan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup waktu nurahayu dengan mangsa nusa murati suat cinu mustari. Dina dinten nyutan anu bari sigarap kulikum sanibeja putra nuhun kencana. Saudara.
lanjut pasangan hirup jang aranjing sangkan hirup aya dina kate terima. Aduh, rohangan ka dieu teh abah teh ujung baju ujung isi cinta ujung isi gelis si menak jingo si cantik saperniksa alhamdulillah aduh ke mana si jamu teh amu di mana cicingna si jamu atuh amu tadi samu ulah cicing lagi kamar samu tadi mana si samu samu samu
sok geus ningalkeun teh ieu mangkane geus dangdan geus di lip seketik geus di shadow tapi abah bakal ningalkeun lain ningalkeun tadi teh geus buru-buru dari teh geus hayang bangi jeung ibu hajat bapak hajat tapi da maneh lila kala kadangnan wae itu bapak hajat teh itu bapak hajat atuh kudu salaman heula amu nya pasti atuh kudu salaman heula daerah atuh lamun teu wawungan mah bisa kasbon kainu kasbon nomor hiji si eta mah jig atuh jig salaman heula ka ibu hajat ka bapak hajat ka murah kali sepitan ka keluarga besar kamu alah sok kamu diuk we nepi ka ada Isya we mah cantik kalungan salaman jeung ibu hajat teh bapak hajat mah ayeuna mah kari amu kaweuna kari amu jogetna kari amu naonnya badut baturan badut kembang hancur sok badut dihareup diuk dihareup mau teu mengalangan atuh ya dihareup kudu mengalangan astagfirullahaladzim ampun kota Bandung kota Bandung kasirupan makasirupan we jeung teu puji saja aing jeung naon ampun ini
bari jeung ngagoler ge salah dikala di dieu tina kali itu tina kabel itu kurang angkat dut badut angkat ayo salah kali cicing di dieu ayo angkat ayo salah lain gitu lain ayo angkat gitu kemudian iya nges kieu mah mangga ibu hajat bade dikurbankeun mangga kembali lumayan lintung saeutik ampun sok bebas sok hayu abah ulah loba teuing sapaguyon hayu
Sapua